Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran hadis. Nah, satu acan ngabahas hadis, maka bade ngajelaskeun heula perkara anu berkaitan sareng hadis. Hiji, lapad rawahu. Lapad rawahu. Rawahu ya. Dan ayalah seterusna. Hartosna rawahu teh eta hadis diriwayatkeun ku ahli hadis. Naon sana? Eta hadis diriwayatkeun ku ahli macam ieu ya. Rawahud Dailimi berarti anu ngariwayatkeun ieu hadis teh Adailimi namina teh. Imam Adailimi. Tuluy rawahud Turmudi. Rawahud Tirmidzi. Berarti ieu hadis ieu nya diriwayatkeun ku Imam Tirmidzi dan seterusnya. Gitulah. Tuluy aya deui dina hadis teh Imam al-Muhaddisin atawa Imamul Muhaddisin. Hartosna Imamul Muhaddisin teh imam para ahli hadis, tegesna jalmi-jalmi anu ngariwayatkeun eta hadis kalayan masyhur di kalangan para ahli hadis. Apa? Seperti Imamul Muhaddisin teh seperti Adailimi, Turmudi, Ibnu Majah, Tirmidzi bisa lah. Tuluy Ahmad bin Ali, tuluy Al-Bukhari, Muslim. Nah itu Imamul Muhaddisin. Imam ahli hadis. Terus aya deui dina anu berkaitan sareng hadis teh aya kecap rawahu jamaah. Hartosna ieu hadis diriwayatkeun ku para ulama ahli hadis anu seueur pisan. Nya ieu makan rawahu Tirmidzi ku sajalmi ku Tirmidzi nya. Aya deui hadis teh rawahu jamaah. Tah model ieu. Rawahu jamaah berarti hadis ieu teh diriwayatkeun ku seueur ku ahli hadis anu seueur jamaah teh seueur kapan. Gitu. Terus aya kecap mutafaqun alaih dina hadis teh. Hartosna mutafaqun alaih teh ieu hadis disepakati ku sadaya ahli hadis kalayan lebet hadis sahih. Seperti ieu ya. Muttafaqun alaih ta ieu hadis teh ku para imam ahli hadis disepakati ayana bari kalabat hadis anu sahih. Tah eta penjelasan anu berkaitan sareng hadis.